Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dago di Tarajang deui korejat pamurtala hudang. Jeleng luncat ke tukang. Serepet manehna mesat bedogna lantaran kajudi ngayonan musuh anu lain bantrak-bantrakeun bari lemor masara wae jeung sosoroh kojor sebanyawa. Geuning nyabut. Ha? Nyabut oge ayeuna mah nyabut bedog nya teh atawa nyabut naon nyabut kumis. Bertala Bah Jagur nyeng serikeun bari hiuk hoena dihembatkeun deuna Rajang ka pamurtala. Sanajan ayeuna pamurtala geus ngabar bedog minangka ngimbangan howe ujungan musuhna, tapi manehna iatna taki-taki saeutik oge teu meleng ngajaga diri bisi kabeunangan. Sakilat kalegotkeun awakna nyulusup ka handapeun howe anu keur ngahiuk terus ngalengkah maju dibarengan ku ngarocokeun bedogna pikeun ngabudal badilkeun eusi beuteung musuh. Bah Jagur teh kira-kira ngaranjugna barang mireungeus congo bedog anu rek norobos kana kadutna ngakentak manehna ngabancingkeun awakna ka tukang anu satuluyna ngagunakeun iteu koena ditunjelkeun kana taneuh pikeun ngajaweul jungkal jumpali ka tukang. Jagur geuningan alika meuli jujumpalikan kitu woi. Kawasieun modar geuningan oi. Lain andika mah teu sieun ku neraka. Ha? Nu matak ari ngomong teh pikir heula setik kawasain kolot. Anu matak si kaula oge urang mah ngan ngabalitungkeun urusan batur. Namatak teh naon ayeuna urang ngayakeun babadamian sangkan ulah nimbulkeun hal-hal anu teu dipiharep deui. Cingpek pikiran. Da geus kolot atuh Jagur heuy. Pamurtala tetep ngajak badami lantaran manehna teu niat rek ngabinasa. Teh Sudi kaula ngadenge omongan pasus ya. Ngeuna teh ngadengena keur ceuli, tapi lamun dilaksanakeun hartina kaula kudu serah bongkotan ka Andika. No, yes. Yeuh Murtala, si Jagur mah moal beudang ditipu deuleu. Tembah Bah Jagur morongos napasna ngahegak urut bieu jujumpalikan. Teu beunang dibawa bener Andika mah Jagur. Nah sanu hayang dibawa bener atuh Andika teh yeuh Murtala. Bener ceuk Andika pikeun Andika. Bener ceuk kaula nyapikeun kaula. Kaula moal nganggap bener kana pamadegan batur. Tapi naon dilakukeun ka kula eta bener. Ngarti teu? Ceuk Bah Jagur bari muih-muihkeun iteu koena. Tetela Andika teh hayang bener sorangan. Hayang menang sorangan. Laku kitu teh sidik ciciren jelema sombong teteh. Pamurtala nyaritana ayem. Yah Murtala, di dunya moal aya jelema anu hayang salah seteh. Moal aya jelema anu rayah ngelehan seteh. Tapi sakumaha jelema kasub Andika pasti hayang bener sorangan sateh. Kaula kakara
dari makan karena bebeneran anu disebutkan ku Andika lamun seuk bisa mamatahan batu itu tuh anu ngajentul tukangan Andika. Cek Bah Jagur bari tutunjuk. Hati nama dibawa ngobrol ku Pamurtala teh atau lantaran mereka sempatan pikeun sabab ramo-ramona geus merengkel. Ya, Murtala, di dunya moal aya jelema anu hayang salah. Cek Bah Jagur bari tutunjuk. Kalawan teu ngalobakeun di carita ayeuna manehna ngarobah cara narajangna. Mun keur waktu tadi mah iteu koena teh dicekel ku dua leungeunna. Ayeuna mah cukup dicekel ku leungeunna anu katuhu pikeun ngulinkeun iteu kena anu terus ngubeng narajang musuhna sedang leungeun kencana oge teu cicing. Ngabarengan iteu koena ku teungeulan-teungeulan anu pinuh ku tanaga ilmu batu karangna anu temerapna ka Pamurtala ka Cidaripuhna. Teu beda we tinyang hareupan dua musuh anu kacida hebatna. Daek teu daek manehna ayeuna kudu leuwih ringas, leuwih waspada nitenan jalana panarjang lawan. Awas Murtala. Hiu Bah Jagur muihkeun iteu kena luhureun sirahna. Menang 3 putaran mah. Hiu. Samaranana tos nyuruntuh rek hanca sirah Pamurtala. Tapi Pamurtala teu gugup. Sakilat lep manehna dongko. Korebat. Trok kowe ujungan ditakis 2 kali ku bedogna. Sebut deui pereupna ngabelesat rek nimpug tuur anu jadi lawan. Puguh we teu kira-kira Bah Jagur ngaranjugna kaget lain meus-meusan lantaran salian ti teungeulan ujungan atau ujunganna bisa ditakis ku musuhna oge tuurna kaancam ku hiji timpugan anu moal boa matak locot tulang tuur atawa motongkeun sukuna. Bah Jagur teu micen tempo. Jurelat we manehna luncat ka tukang. Sakiceup sabrut deui narajang rek ngahanca sirah lawanna anu masih dongko. Tapi Pamurtala teu leungiteun akal. Sakilat manehna balik deui ngacungkeun bedogna. Bah Jagur ngaranjuk dewe lantaran congo bedogna teh ayeuna mah rek niruk ganggerongna. Anu akhirna manehna kapaksa naik deui iteukna. Bari sateka polah ngacaul ka tukang. Tapi Pamurtala teu eleh rika. Sakilat manehna ngarabel suku Bah Jagur anu leungeun kencana anu akhirna Bah Jagur teu bisa nahan kaseimbangan badanna. Awakna ngagedebut. Huluna ti heula anu ngapletuk kana batu sisi gawir. Kuarejat Bah Jagur hudang deui. Kanyeri dina sirahna teh dirasa. Anu puguh mah nafsuna tamah ngagugudug. Sebut deui manehna narajang. Ayeuna mah ngagunakeun gerakan lancah maung. Iteu koena ngubeng hareupeun dadana mangrupa atawa gulungan cahaya hideung nu tutupan badanna. Teu beda we hiji tameng anu hese pisan ditembusna ku panarjang lawan. Dina kayan kitu Pamurtala mundur sababaraha ringkah. Kaget anu lain lumayan sarta reuas barang mireungeuh gerakan lawan anu teu kira-kira hebatna. Hiu! Manehna nyoba-nyoba nembus ku bedogna. Beki tambah-tambah ngaranjugna lantaran bedogna ngadadak koleweng. Hayu! Diheumatkeun deui. Manehna gegero semu-semu gugup lantaran bedogna teh kalah malik rekahakan beheungna sorangan lantaran kasabat ku iteu kowe anu hubeng dipuihkeun. Malah ayeuna mah geus mangrupa baling-baling anu kakuatanna
alah batan wajah. Ayo Samurdala, geuna biji legan nelpon naon aya nikah ha? Ceuk Bahjagur bari teu eureun-eureunna raja. Pamurtala teu nyarita atawa nemalan, maehna tetep balem nitenan panarajang lawana anu kacida matak bahayana. Geus karuhan kitu mamehna oge teu waniun dina raja. Gawena ayeuna mah ngancung cacing cet mundur bari ngintip-intip pertahanan anu jadi lawan. Tapi Bahjagur anu memang geus ngarti sakumaha kahebatana Pamurtala. Saeutik oge teu mere pisan kasempatan lawan pikeun malasna raja. Pamurtala terus disedek. Geus moal dibari deui ampun. Asakeuna kana naon we tangtu bujar bajret. Kolebat Pamurtala babalicetan nyingkahan panajang lawan jelat. Manehna katukangeun tangkal kiara. Bah, kitu na teh maksudna mah rek ngabongohan. Celat deui katukangeun Bahjagur. Tacan ngalakukeun naon-naon oge Bahjagur anu awakna geus katutup ku gerakan rancah maung, kumuihna itek hoe anu mangrupa gulungan-gulungan hideung ngagentak malik nuturkeun gerakan nu jadi musuh. Mun dititentan mah ti kajauhan kacida lucuna. Hiji cahaya anu kokolebatan diudag-udag ku gulungan buleud anu muih. Teu beda we ti muihna grinding kareta mesin. Sabot keur kitu kolebat deui Pamurtala ngablesat jauh naker bari dibarengan sora anu ngawik-wik mata kukurayeun. Cirong manehna ngajega bari dua leungeunna ngarang kadak luhureun sirah. Masekon satapi gelang-gelang leungeunna ngaluka handap. Bukna nu panjang rediaban ketebak angin. Bari terus ngaluarkeun sora ngawik-wik matak nyentarkeun hate. Pak Guru ngaluarkeun ilmu simpenanana euy. Akibatna moal teh hebat ye euy. Pak Irpai alias si bongkok ngagrendeng bari ngaberi gidi. Lain eja deh ilmu naon teh Pak I. Aki sidik nanya bari ngaharebos. Koreak bental wadal panik. Upami Pak Guru parantos kadese teu aya bahan pimeunangeun. Name eta ilmu teh dikaluarkeun panik. Sareng upami si Jagur kiat dadahna teteh lah anjeunna teh pinunjul. Buah moal aya pitandingeunana kitu panik. Temal si bongkok bari paluna mah teu ngicep-ngicep neuteup Pamurtala anu jadi guruna. Alah Murtala geura samat inung Bapak Andika. Lamun Andika mung dikirimkeun ka neraka marangan murid kaula si Darba jeung si Biong. Mending taluk asa nyembah 40 kali. Bahjagur ngagak-gak hatena nguntup nguyup ka Pamurtala. Pamurtala sakicep oge teu nemal, sakecap oge teu nemalan. Manehna tetep malah mageuhan kuda-kudana. Tembong awakna oyag balukar kakuatan anu bijilna kacida hebatna. Sedang bukna anu rambueuk teh ririaban ketebak angin anu harita datang. Sedang sorot panona mutuh matak paur. Kitona oge Bahjagur barang mireungeuh ka ayana Pamurtala rague ngarandeg sakedeung. Igeug katembong awakna ngagigeug. Sedang itu koena masih kene ngubeng luhureun sirahna. Sakedapan itu ieu silih pelong. Silih tetep kawas anu silih taksir. Anu moal bawa ieu adegan teh tangtu adegan anu panganggeusan. Mana anu bakal eleh jeung mana anu bakal unggul.
ku sararea anu nenjokeun harita tacan ka taksir. Sahan bakal unggul? Jura. Bah Jagur narajang ka Pamurtala anu keur ngajega. Sorang awik-wik teh dianggapna hiji tanda yen musuna geus ngadeukeutan liang kuburna. Manehna geus ujub yen anu jadi lawana ayeuna geus moal bisa ngejat deui bakal binasa ajal ku leungeunna. Tacan oge Bah Jagur napi baraya ieu. Pamurtala geus nyebuk mapa gerakan musuhna. Kolebat ceprot. Dua cahaya diadu. Akibatnya luar biasa. Jauh tina sangkaan Pamurtala meceleng sababaraha lengkah bari gogolok-gokan ngutahkeun getih lalamaran. Bah Jagur nya kitu keneh. Ngajaul bari ngajumpalit jauh naker. Bari sarua ngutahkeun getih hirup. Beheungna tutung teu beda we ti anu diduruk akibat gerakan koreak menta wadal. Cacakan lamun lain Bah Jagur mah tina si beheungna bakal pegat moal kuat nyangga panarajang Pamurtala anu sakitu hebatna. Bareng jeung ngorejata Pamurtala Bah Jagur oge nguniang hudang. Red ka musuhna geus ngajega ku julung maena luncat nyamperkeun si jamian red deui ka Pamurtala. Pok maena ngagorowok haik nakar. Murtala! Murtala! Ayeuna mah sukup heula oi. Percuma ditoskeun oge oi. Tapi isuk jaga ning kitu. Kaula pasti datang deui. Pasti datang deui bika nuleukeun hanca oi. Sahan bakal unggul, sahan bakal asor. Urang tantukeun di mana urang patebungna anu kadua kalina euy. Jadi daun alun hayo euy. Geus kitu mah kejung celat. Les we anu kanu poek dituturkeun ku si jamian. Si Darba jeung si Piong anu ngagoleta geus taya nyawaan mah cul we pada ringalkeun ngajarepat di imahna Kibarji. Baraya Cakra kakara oge salarea nyeunghap Juragan Soekarta jeung Panata anu tita tadi teu nyingkah tina tempatna ting koloyong nyamperkeun gunukan aki sidik sapara kanca. Sadatang-datang teh Panata jual gawak we ngamak bar nyarikan ka Gumilar nyebutkeun lalaki teu gableg cedok ngadoh nyiksa Neng Nani di tempat panglalajuanan.
laras kitu jang asana teh piraku teuing aki sidik bari ngaret ka Gumilar setik oge teu percaya mustahil boga kalakuan anu sakitu hina nistana teu pisan-pisan aki mung tadi teh Neng Nani ngaguguyeug maksa ngajakan amang ka abdi asa piraku atuh ki upami kedah digugu mah da abdi teh gaduh pamajikan bohong sia wanya dulu Neng Neni mah putra menak terah Raden paling-paling oge sia anu rek kalakukeun kurang ajar mah kurang ajar sadeh Panata ngagantawang bari cebet we nampiling ka Gumilar tiasa ditaroskeun tah saksina oge pun bojo sareng Arman Gumilar nemal tapi teu daekeun ari ngalawan mah era kudori meureun nya kekelanan ulah waka ngagugu nafsu atuh ieu budak teh aya bapana ieu teh kiparta nyeredeung rek ngajewang Panata ngan teu tulus lantaran kaburu dihuit ku aki sidik memangna di dieu teh sieun ayo sia Gumilar ngaku sia kurang ajar sia teh tak kieu jelema didikan teh ieu bener sia teh geus nyiksa Neng Nani Panata ngahyati rek nampiling tacan oge bek sararea ngaranjug lantaran aya nu ngagaur kolebat culung si colat luncat ka deukeut Gumilar gaur disada deui bari nyangereng ka Panata malah suku hareup mah geus ngaronjang kana dada Panata ti dituna mah mang meunangkeun dumeh Gumilar tadi kumanehna katembong waktu ditampiling ku Manata teu ngalawan cerido anu jadi dunungan di kitu kieu salat ulah ganggu salat Gumilar ngagero kolosot si colat teh ngalesotkeun suku hareupna gerem disada lirih lenghoy gogna gogegeun sobatna beungeutna mah tetep merong ka Panata bagia colat bageur Gumilar bari ngusap-ngusap sirahna gerem si colat teh malan puguh we kabeh oge taya anu teu ngayek-yek kasupnya arum mani nyusup kana dada salakina komo Panata anu tadi rek dikarakab jabana ti calana jemlong alatan ngaradak beser teh oge bujurna ngadulut-dulut we eureun malahan mah jeung rencangna Tuhan teu nya ku kasieun mah sagala oge sok ngadadak robah ingetan robah kalakuanana ingetan ngaradak pikun kalakuan jadi kawas budak saperti kayaan kolot-kolotna Gumilar si bongkok malah pamurtala pisan anu dina tingkat ilmu panemuna beunang disebutkeun luar biasa kumireungeun si colat ayeuna teu burung we kabeh oge pada ngayek-yek ngarempeyek bujur blat-blet ka manakara bari teu aya wirahmaan awak ngadeg-deg teu beda we ti anu keur muriang cengar-cengil sirih reret seuri mawur bangun anu teu hayang seuri dipaksa-paksa teh geuningan samar tanpa samar pola atawa samar rampa samar pola geus puguh juragan Mandor besar nyata Mandor besar Sukarta jeung Panata mah malah anu disebut panderi mah apa nepi ka kababayan sagarupa anu keur indah kababayan dina calanana ngan aki sidik anu tetep naon teh pager gitu tah ukur nyak beureum ngarasa paur kumireungeuh rangetengna huntu sarta si hungsi colat anu lalancip oge sareukeut mangkaning harita saat
sasa tinggal berewek-we nya saat awak panata ngan untung kabur dihula ku Gumilar. Aya naon salat lapar sok kaluaskeun bae ari teu teh Gumilar nyarita bari ngusapan hulu maung bangun dedeh naker. Gerem si colat nimalan lirih. Beungeutna anu tadi nyang hareup sagemelengna ka panata teh. Ayeuna mah ngaledotan kana tur Gumilar anu keur dongko. Buluna ngagaris kana leungeun Nyi Arum anu keur muntang pageuh bari ngasupkeun sirahna kana dada salakina. Ari gasruk ari gurubug we Nyi Arum ngagurubug bari muntang kana beuheung Gumilar. Ih, kaditu ih, getek ih, enggak kuku. Cenah sata beuk we teh nyaita deui bari ngabiri gidik, beungeutna napal dina beuheung Gumilar, badis we budak ogo anu keur diais ku indungna. Nyi Arum oge nya kitu, bari muntang teh sukuna mah morongkol. Ih, udah kesana ih. Cing tabi salat. Jangan kesindang ya. Awan atuh ai nyuyum. Atuh da sieun Kang. Cingna dia teh kagalis ku bulu lagi meuni gete Kang. Ai ku kumis akang benten deui eta mah. Au. Naon atuh Yum. Apaan ieu teh sobat engkang lin sasaha ceuk Gumilar bari ngarenyu ngarasa lucu mireungeuh polahna. Hi, alim sieun Kang getek deui Kang pami kagalis ku puduna si colat mah. Nya bios. Bari gerawak we ngegel kana beuheung Gumilar. Ieu mah Yum. Turunkeun ka tuh aya tilasan geuning ieu mah Gumilar ayeuna mah anu ngagurubug. Nanaonan atuh ieu teh Yum maka jeung teu kebat Gumilar nyaritana kaburu beb ditungkup bibirna ku Nyi Arum. Akang kok gitu Akang mah ih. Gumilar eungapeun. Tapi Nyi Arum ulah boro-boro cengkat nimalan oge hanteu malah muntangna kalah beki ti papareket tina kacidang ngarasa sieuna. Sanajan nya si colat teh sobat salakina mehna mah tetep sieun takut. Kasalakina bager soteh kabatul mata cantang tuh ngaran-ngaran satu galak teh atuh sok ngarekep manusa. Nuhun salat. Dipanggihan mah ya ngan wayahna ulah lila-lila anu sajen sarieun salatnya. Gumilar nyarita deui bari teu boleh ngusap-ngusap pundukna si colat. Gerem si colat disada. Jurung kunung awak lengah jurung kunung buluna muriding kebat ngabatak awatna. Calanga bari hareup ka panata anu keur aniprak berat ku calana. Huntuna anu lalencop disangirengkeun huluna gudag gideug sedeng ke suku hareupna anu sabelah teu leureuh ngoetan taneuh nembongkeun ku kukuna anu sareukeut sarta ngarelup. Mun bisa ngomong mah cara manusia maehna teh nemalan moal wakanyingkah lantaran tadi neuleuh tingkahna eta jelema ngaguna sika kanu jali sobatna. Moal naon salat tadi teh heureuy lain sanyana lain sok itu lain-kah karena batu sarieun Gumilar nyaita deui kawas anu sulti kana pamolah nasi colat. Geus ayeuna mah geura balik nya. Lain ngajulung laku ya salatnya. Ngan bisi kumaha onam. Kun ke hayang sebeuh tepung mah kaula rek nganjang ke tempat adikanya.
nama wayah nawe para Mitra Baraya Cakra bisi salieun ceuk Gumilar baeuna pak bujurna garam si colat nembalan lirih curung kunung hudang malika Gumilar bari ngalendotan kana sukuna tuluy mencrong ka panata lagedai mahna indit ngalenghoy palabah panata manehna nyangereng bari ngagereng minangka mah ngancam lamun seuk dihartikeun mah awas ya macam-macam ka sobat aing tunggu sapambalasan aing meureun kitu lah juraka jeleng we luncat kanu poek les we teu temong deui teu kadenge korosak-korosakna acan geus kitu mah kakara sararea ting kulisik bari ngarenghap narik napas jekes kadenge dehemna lumayan rada ripu oge sailala megeg amakan teh ngan panata si hampang leungeun anu teu usik malik lantaran berat ku momotna katambah bieu basa si colat ngagerem teh beuki tambah-tambah ngaburusutna ongkoh rambutanna mah geus ka mana boa geus asagep we punukna ditekuk maung eta asa bauna nahaon gitu lah jeung bau hangru sahan madut ni kabina-bina teuing bau teh yeuh Mang Dekong ngejat bari mencet irungna tembong ayeuna mah kumisna geus centang deui tadi mah keur aya si colat mending ulah apes aya mau mono ya teh ceuk si bongkok bari milu ngejat halo mau mono anjing saha anu mono teh aduh anjing yang hangit naon teh aduh ngalebok naon ya aduh nah dilihat ceuk si bongkok bari milu ngejat sorana ngirung kakara ayeuna mah kaambuan meleding tadi mah ka tunggulkeun ku kasieun sok ngaributkeun aku mah aduh salajengna urusan pun insut teh juragan ya teh aki sidik saterusna malik ka Juragan Sukarta kata calasan panik kata calasan bios atos we ulah aya ramat kamarena nya ku kitu teh mah Juragan Sukarta teh teu yakin teuing yen Gumilar kitu peta ka anu jadi anakna kaduana piraku atuh ngarasa teu paur ku tinakana si colat engke awal aya gantar kakaitan di juragan weh masih kene ngemu ka amek ngemu ka keheul ngemu dendam sok we bereskeun ayeuna ye aki sidik kayakinkeun aya panginten mandik tadi oge kuring mah rada sangsi boh bilih pun anak akon-akon mung lepatna teh ieu pun lanceuk rusuh teuing nyuhunkeun dihapunten we kasadayananya Juragan Sukarta tungtungna mah nyalahkeun ka panata oge satulina sasaduka aki sidik maksudna mah menta dihampura ka Gumilar ya langkung nuhun atuh Juragan warkawis eta mah sami-sami we abdi oge nyuhunkeun dihabun ada jalmi mah enggon ning tempatna kaluluputan tempatna kalelepatan tara aya nu salamina lempeng tur bener da sanes jidar urang teh sok aya we geuning sodekana teh nya lumawi aya hukum pasangan oge jeda aya hade aya goreng gitu aki sidik bari miheulaan nyolongkrong ka Juragan Mandor Besar nyaeta Juragan Mandor Besar Sukarta jeung ka panata anu masih keneh andi prek dina taneuh tak candaikeun jangkat da rumasa bujurna aya nu ngadungkuk atuh saterusna dituturkeun ku sararea pada sungsong sasalaman
Geus kitu mah teu ngelombakeun carita, bring we sararea budal tidinya. Aki sidik sapara kanca muru kabedeng paraksa. Bari mapah ka pamajid anu geus igeg-igeg ke mata kariwang teuing ayeuna mah. Juragan Manor Besar Sukarta jeung Panata ayeuna mah langsung muru kabedengna. Tapi jalanna malibir nyingkahan jalma-jalma anu loba mata kena susulumputan balik teh lantaran boga kaera meureun. Sedang di tempat pakalangan ngadu hayam geus somrek ti iseun eueuh sasaha. Tinggal oborna we anu masih ngababelah hurung keneh. Di jero imah cinekul atawa cinekul ku bariji jeung pamajikanana ngemitan anu ngajolor duaan. Jadi manehna anu katempuhan kudu ngurebkeun mayit sadua-dua. Sadatangna kabedeng dadak-dadak we gumilar ngadongengkeun kejadian tadi keur waktu di panglalajoan nyaritekeun kalakuan Neng Nani anu akhirna nungtun pasendatan jeung Panata. Rupina wae Neng Nani teh ngahaja ngabebeja anu lain-lain. Bebeja anu lain-lain teh sulaya jeung kanyatanana kajurung ku hate anu hasud lantaran hayangna teu kalaksanakeun. Sabot keur ngadarongeng. Ana guru tuk teh tatangga-tatangga baralik di panglalajoanan. Ribut hari weus-weus majalkeun teh si colat ngaranjah ka tempat raramean ngado nyebut nyerebut tulang sate nyokot pimping domba sadua-dua. Tapi teu kabejakeun aya korban manusia iwati anu keur barang beuli saurang sukuna ngarumpak pameuleuman sate. Tukang sate mah sirahna benyut lantaran tikus ruk kana peso wadah cai pangumbahan lantaran waktu rek lumpat sukuna ti kudawat kana sarungna anu ngaradak udar. Anu satulisna ti curalit sirahna telem kana paso pangubahan piring. Atuh teu kira-kira gumilar wasinana